Urang teka rasa urang teh maca kitab sapina eta teh ciptaan wali, maca takrib eta teh nu nyieunna teh wali, maca riyad eta teh anu ngarangna wali, Fathul Muin di kitab Zakaria Al-Ansor eta teh wali sepuguh Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mah urang maca kitab teh keur ngobrol jeung wali. Tuh keur ngobrol jeung wali urang teh. Nuantak haju lamun nundutan teh atuh kaharti. Sebab teu nyambung roh urang jeung roh wali. Atuh teh nuantak ge lamun nundutan nah eta berarti geus jauh tah mah. Mendingan dipindahkeun digotong ku urang. Beh kanyahoan ku kabehan habak. Takut teu nyambung. Nu dibaca kitab wali ari urangna lain wali. Minimal urang teh pecinta wali. Namun urang cinta ka wali ya pasti rada nyambung saeutik. Sanajan teu pati kaharti urang bisa unggut-unggutan. Ya, sia ditanya emang unggut-unggutan ngarti henteu. Pana tuh aing mah pokona mah daripada ngarti henteu unggut-unggutan teu, mending unggut-unggutan. Berarti sia nipu diri ceuk. Urang teu karasa urang teh maca kitab sapina eta teh ciptaan wali, maca takrib eta teh nu nyieunna teh wali, maca riyad eta teh anu ngarangna wali, Fathul Muin di kitab Zakaria Al-Ansor eta teh wali sepuguh Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mah urang maca kitab teh keur ngobrol jeung wali. Tuh keur ngobrol jeung wali urang teh. Nuantak haju lamun nundutan teh atuh kaharti. Sebab teu nyambung roh urang jeung roh wali. Atuh teh nuantak ge lamun nundutan nah eta berarti geus jauh tah mah. Mendingan dipindahkeun digotong ku urang. Beh kanyahoan ku kabehan habak. Takut teu nyambung. Nu dibaca kitab wali ari urangna lain wali. Minimal urang teh pecinta wali. Namun urang cinta ka wali ya pasti rada nyambung saeutik. Sanajan teu pati kaharti urang bisa unggut-unggutan. Ya, sia ditanya emang unggut-unggutan ngarti henteu. Pana tuh aing mah pokona mah daripada ngarti henteu unggut-unggutan teu, mending unggut-unggutan. Berarti sia nipu diri ceuk.